Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa di mana oge ayana, tepang deui sareng sim kuring Ahmad Rizal Nasrullah seja ngadadarkeun dongeng di urang Sunda. Atuh dongeng dina dinten ayeuna nu baris kapidangkeun dina jejerna nyaeta Supreman Pangsiun. Tah, kumaha panginten dongeng salengkapna? Urang saksen wae panginten dikupingkeun ku sasarengan. Ditepas imah kasampak kabayar keur ngagoler dina palupu. Sarena kebluk pisan hese digaingkeun ku sasaha oge. Keur ngeunah-ngeunahna sare di luar aya nu ngajorowok. Kahuruan. Tulung, kahuruan. Si kabayan gorejag hudang. Lumpat ka dapur niat nama rek mawa ember, tuluy gajleng keluar imah. Mana horeng si abah nu ngajorowok teh. Tuluy si kabayan pok nyarita. Mana bah? Belah mana seuneu? Ieu urang semur gerak ku cai bah. Si kabayan bari ngajengjing ember keluar. Ember napi nuh ku cai. Eueuh kabayan. Eueuh kahuruan di dieu mah. Si abah nembalan. Tuluy si kabayan nyempah deui pokna. Ari bieu naha atuh abah gogorowokan aya kahuruan sagala. Ngabohong si abah mah. Nah, sia kabayan bongan saha hese dihudangkeun. Iwal ti kieu carana tah. Si abah nembal bari neblokkeun cai kana beungeus si kabayan. Cai nu tadi ember dibawa ku si kabayan kabeh diseblokkeun kana beungeus si kabayan. Tung teuingun si abah ka kuring teh. Mun diseblok ku cai sagala. Si kabayan nyarita bari baeud. Keun bae kabayan. Da mandi ke ku si mah diasakan laukna. Atuh tidinya leos we si kabayan indit. Jiga biasana si kabayan sok dititah ku abah sangkan neangan dengan sangu keur sapopoe. Taya deui cara iwal ti nguseup ka walungan atawa ngalatutut di sisi balong. Lantaran nyaho pisan yen si abah mah seneng pisan kana dengan sangu anu hanyir-hanyir. Majar teh bisa nambahan protein keur awak. Kitu pok ngecek si abah. Isuk-isuk kira-kira wanci carancang tihang. Mejeuna nyeruput kopi haneut. Hawa tiis gunung nyembutan awak si kabayan. Najan ngahod-hod tiris urut si abah tadi disiaplokeun kana awakna. Si kabayan tetep maksakeun kawalungan. Cag urang tunda heula kaayaan si kabayan nu rek ngalalau. Urang caturkeun kawalungan anu caina ngagenclang herang. Didinya hirup tutuwuhan nu harejo katut rupa sato-sato cai. Kacaritakeun aya sakadang uya nu hayang ulin sabadarat. Hayang ngasaan ledokna leutak sawah. Komo lamun nenjo cahaya panon poe osok ngelai hayang moyan. Dina sela-sela rungkun awi sakadang kuya keur ngarayap. Ngahontal galangan nu pangluhurna pokna. Hiji, dua, tilu, opat. Aduh Gusti, tulungan abdi. Pantun genep lengkah deui. Abdi teh dugi kaluhur galengan. Bagja teuing lamun kuring bisa moyan dina galengan sawah. Komo bari ngasaan cepalna leutak sawah mah nikmat pisan Gusti. Gerentesna bari nangkod dina gigir galengan sawah.
Tarekah sakadang kuya pikeun naik kana galengan geus laksana. Kiwari manehna geus aya dina galengan pangponcrotna turu bisa nyawang ka ditu ka dieu. Reup weh manehna peureum ngareureukkeun awak sabari moyan. Teu karasa panon poe geus wancina haneut moyan. Di belah kulon si kabayan kakaradugi kana lamping pamuragan kana galengan. Leungeun katuhuna bari nyepeng udud tina daun kawung bako koneng bari dipelulukan menyan bodas. Kelepus weh ududna disesep. Haseupna ngelun ka manggung bari nutupan beungeut si kabayan. Barang anjog kana bantalan galengan kahiji, tah teu karasa aya nu katincak. Tarasana mah batu we nu katincak teh. Sidik sakadang kuya nu keur moyan. Katincak ku suku jebragna si kabayan. Sakabeh batokna ancur tan menyesa. Kari awakna menyecap kana jero galengan. Itu kaayaanana. Nyawa sakadang kuya teu katulungan. Teu disangka lalampahan hirupna ngan ukur bisa naekan galengan bari moyan hungkul. Sedengkeun loba keneh cita-citana mucan kacumponan boh nulungan sasama satu kuya atawa bangsa deungeun. Tapi si kabayan bororaah ngareret kana naon anu ditincakna. Manehna teu rumasa boga dosana naon, tetepna ukur kana deungeun sangu nu bakal kasorang ku manehna di walungan. Tuluy we lempang ngajugjug kaluwi ka belah wetan. Langit ngadadak jadi cedem cengkreum. Angin belah kidul ngehliwir tarik. Di langit aya ngeblesat ti barangan sorang lapur. Aya nu murag ka sawah bari kaluar cahaya hejo. Eta cahaya hejo ngadadak nyuhurkeun kayaan taneuh. Cukut-cukut nu asana garing jadi hejo. Rungkun-rungkun nu asana garung jadi subur. Lukut sawah nu geus jabrig bareuki jabrig. Pon kitu deui sakadang kuya nu batokna ancur. Kiwari alus deui renghap napasna katembong deui. Barang lilir sakadang kuya poho kana aya di mana manehna. Tu inget ukur tapak suku jebrag ting saha anu nincak awakna. Pokna nyarita jeung dirina sorangan. Kuring teh aya di mananya? Geus maot kitu kuring teh. Tapi nah geuning itu panon poe masih mencrong juga biasana nya. Sabot sakadang kuya mencrong ka langit. Aya sora nu nggeroan manehna tapi tak aya deganana. Sakadang kuya. Hei! Sakadang kuya. Sakadang kuya ruas sarta nembal. Ai, saha eta? Sora nu teu katempo tadi ngawalon deui. Ulah ruas sakadang kuya, ulah luas. Teu lila eta sora hareupeun sakadang kuya ngawujud aki-aki nu geus bongkok. Manehna make baju pulas bulao, calana sontok beureum sarta dina dadana aya huruf S. Tapi geus katempo bolel bangun tara diseuseuh. Sakadang kuya ngarewos dina hatena. Nah, ajo aya aki-aki di tengah sawah. Aki-aki sakti gitu eta teh. Tapi nah make bet make celana sontok sagala. Aya jang-jangan deui. Awas pamain sirkus. Pok sakadang kuya nanya ka eta aki-aki. Aki, punten bari tumaros. Dupi aki teh saha? Teras di mana? Nah, habat ngadadak jawab payunan abdi. Si aki nembal barinya kakak sesurian. Ulah leuwas sakadang kuya. Ulah leuwas. Kula teh pansu preman. Sakadang kuya kerung semua aneh. Naon Supreman teh ki? Sakadang kuya nanya. Si aki ngajawab. Arisu teh hartina alus. Preman teh nya preman. Jadi lamun dihijikeun mah preman nu alus.
Supreman, Sakadang kuya malohok tuluy nanya deui. anu sok dina TV teh saneski. Nah, habat aya di dieu. Tuluy we si Aki cumarita. Heueuh bener teu salah jang teu salah pangna kula aya di dieu teh. Lantaran kula teh geus teu kuat deui. Neruskeun lalampahan jadi superhero. Ceu kurang deungeun mah geuning. Kula geus meujeuhna pangsiun. Hayang jadi jelema biasa. Ku kituna kula masrahkeun ieu kekuatan ka Andika. Pikeun mela nu teu wasa di jalan bebeneran. Tidinya Supreman ngaluarkeun sakabeh kekuatanna. Dina sorosocana mencar cahaya hejo sarta diserap ku sakadang kuya. Bus sakabeh cahaya asup kana awak sakadang kuya. Batokna robah jadi wajah nu wedel sarta kuat. Sakadang kuya nu biasa nangarayap kiwari bisa lumpat ngablesat. Atuh si Aki Supreman kiawar jadi aki-aki biasa, jelema nu hirup ilaharna jelema biasa. Pokna si Aki nyarita. Sakadang kuya kiwari ngaran Andika ku kula dirobah jadi super kuya. Andika tetap kudu tetap panceg dina jalan nu bener sarta ngalawan kajahatan. Ayeuna kula geus jadi jalma biasa. Rek nguseup heula di belah wetan. Sakadang Spiderman jeung Batman geus ngadagoan di walungan. Cagha ditinggalkeun ku kula ayeuna oge. Leos we eta aki-aki ngejugjug leuwih. Nepungan babaturana nu geus ti heula pangsiun. Sakadang kuya ayeuna boga amanah nu kacida beratna. Nyatana jadi kuya nu sakti. Kudu bisa bumela kanu ditindas ngebantu nu susah teu ngabeda-bedakeun saha jeung saha. Teu jauh tina tempat sakadang kuya cicing. Karungu aya sora peting gorobas. Sinyal tina awakna ngedeteksi aya cilaka. Barang disidik-sidik ku panonna nu seukeut. Si horeng si kabayan. Nu nincakna tadi manehna ti kusruk kana lamping leuwih. Atuh tidinya keneh sakadang kuya taki-taki ngawahan sarta ngablesat kawas mimit bedil ngeblesat batang kilat nyalamatkeun si kabayan nu kacilaka. Tah pamirsa, neme panginten dongeng naparantos kaduikeun sadayana. Atuh tidinya si sakadang kuya bisa ngabasmi kajahatan. Tah tuluy bisa bumela karaya hateutik. Bisa ngabantuan anu lemah jeung ngabela anu bener sarta ngabasmi anu salah. Bobosa panon carang sapakan cag dugi ka dieu dongeng urang Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.